sambalna nya ieu teh sambal balado ya. Siap-siap sangu ya sing seueur nya. Duh. Pedo euy. Pangdeui sareng abi pemirsa. Nah, ayeuna abi gaduh asin jambal roti. Ieu teh pamasihan kita tanggi. Ieu teh anjeunna eueuh di Pangandaran. Ti Bunda Dini nya ieu teh. Bunda Dini atur nuhun pisan ye. Aduh, asinna tuh. Wah, mantep. Ieu teh jambal roti hebat. Tuh. Kurang dipotong-potong heula nya. Potong nama. Kumaha we lah di kotak-kotaknya. Iya asin asli Pangandaran ya. Dipotong di, potong kieu we mah ya. Magi mah sirahna udah sesah nih. Oh iya. Nah, potong deh kieu. Pada lihat geuning, kumagi ieu teh ieuna lihatna dina kulitna ya. Aduh. Nah, terus kieu urang di terus potongan langsung ameh teu asin teuing mah di kana cai panaskeun nya. Yuk. Nah, ieu teh cipanas. Urang dikulub heula nya ameh teu asin teuing. Nah, kadiekeun lah. Cukurkeun. Nah, nang dilebetkeun ka deui ya. Pados teu asin teuing. Pangset. Pantos kieu urang ada mal sambalna nya. Yuk. Nah, ieu bumbu anu kedah direkuhnya diulek. Oke. Nah, mulai wae lah. Karena urang di bumbu balado nya. Bumbu balado beureum. Tah, terus parantos lemuknya sobat ya. Urang di oseng, tapi saat can di oseng urang asinna urang digoreng heula nya. Tuh. Yuk ah. Tununa kedah tarik ya. Menisengit pisang ya, asin. Aguyurkeun tatangga ieu mah. Tah Bunda Dini, atuh nuhun pisan ya, wabi dikontenkeun. Lauk asinna. Aduh, batur Mang Ojay. Tiga nama tos garing ya. Kurang di angkat. Wah. Tingali. Waduh,
sengit pisan itu ke ambe. Nah enak mah orang masak bumbu nawenya. Oke orang dicempal heula ku ieu. Nah, ini orang goreng sambal naknya gitu ya, sambal balado ya. Nah, iya daun jeruk. Sengit. Pedo ini ya. Oke, orang antusan. Ada asaknya. Patusnya juga asak ya. Dan langsung dibikin. Jolokin ada. Dari tambahan cairnya. Wah. Kirimnya nih oronyoy kali, aduh mantep gimana ya, siap-siap sangu ya sing seurnya, aduh sepatosnya terus asak ya sebatnya dulur, kurang langsung dituangnya ya kabujeng ada nonggo. Oke sobat, akhirnya sudah selesai ya ikan asin jamaroti bumbu balado ya sobat. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Seperti biasa, saya makan nasinya dulu. Mantap sekali. Oke. Ini baladonya nih. Luar biasa. Ini habisan raos. Nah, kerupuk. Nah, ini ada lalap mentahnya. Ini ada kecipir, saya tahu jak nih. Luar biasa. Gates. Terong ungu. Pedo ơi. Jamaroti ini banyak sering yang kalau main ke Pangandaran pasti ada yang banyak nawin ya. Pedo. Nah, coba.
Kalau makan asin sedikit juga udah patuh ya, sahabat. Oh ya, Dede Bram, Abi makan ya. Yang tadi Dede Bram kasih. Enak ya. Pas banget makan siang. Wortel. Manis banget. Mungkin ini masih kecil ya. Kepalanya tuh enak banget, kriuk. Luar biasa. Sensasi makan di kebun atau di alam lebih nikmat, sobat. Bisa lihat pemandangan, terus ada angin sepoi-sepoi ya. Jadi nafsu makan itu bertambah. Kepalanya. Panasi dulu.
Berjatos. Gak bisa ngomong lagi, saking nikmatnya nih. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Kebetulan nasinya habis. Mau dibawa di rumah, gak jauhan. Ini adalah rakangannya. Alhamdulillah, hari ini saya selesai sukses masak ikan asin jambal di balado. Oke, videonya sekian dulu, nanti kita lanjut. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.